Alan anu sanes. Nah dina sasi ieu teh dianjurkeun kanggo korban nu gaduh. Nu teu gaduh manyang kalorban teh nu gaduh, nu teu gaduh kalorban. Alhamdulillah cenah batur korban sapi, abdi mah korban perasaan. Korban teh sawios. Margi para sidawargi sadaya kautamian korban anu dikawitan ku Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sayyidina Ibrahim anu ngorbankeun putrana nu jenengan Nabi Ismail. Dikorbankeun putrana teh. Nanging sadayana Nabi Ibrahim ngorbankeun putrana Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim teh kantos kurban heula ibu. Kurban domba mah kirang langkung 1000. Nah, 1000 kurban domba. Lajeng kurban sapi 300. Kurban onta 100. Pata'ajaban nasu wal malaikah, sehingga malaikat takjub. Takjub teh heran nya. Meureun we cenah da beunghar nya. Tah upami jalmi mah kitu lain kaya kadang kawis kieu lepas teu boleh disaurkeun, teu boleh caritakeun nu alus dicaritakeun, nu goreng carua. Sapertos ieu ade-ade kalesan alhamdulillah panginten anjeunna di pesantren Al Idris ya, Al Idrisia. Nah, pan di dieu ibu-ibu disadar teh. Mungkin ngomong teh. Lain cenah ade-ade can anu kamari ngiring ngawagean aliran naon teh. Bakal kitu. Nu alus dicaritakeun alusna, nu goreng dicaritakeun gorengna. Sontona ti kapungkur ge aya Luqmanul Hakim sareng putrana. Luqmanul Hakim nyanak keldai, nyanak kuda leutik. Ditanya ku saum karunya ka budakna, baekeun budak teh celek tungtun ku bapana saking kudedeuna ka anakna. Ngalangkung karomongan ibu-ibu bapak-bapak sadaya kumaha nu ngomong eta teu kira-kiranya kolot nya budak kasopanan ai budakna cenah tumpak budak ari kolotna nungtun. Ngadidik itu bener cenah kitu. Jadi ngadidik kirang sopan. Ngelehan cana kurang kali na dilungsurkeun tungtun jang bapak naik ku bapak teh ngaliwat deui ngomong deui cenah dasar kolot teh hidang cenah ibu budak teu nungtun ari kolot tina naik di luhur turun sarerea tungtun kuduaan ngomong keneh wae cenah jelema eueuh ka henteu menyebut buka polo cenah sakitu mawatung tutumpakan teu hayang cenah numpakan ditaekan kuduaan. Nah, ngomong deui wae bu mana jalmi mah kitu lain kieu lepat geus ulah aneh lamun urang yen kahadean diomongkeun batur. Tapi beda teu ge aya naik sarerea dasar eueuh hidang hiji oge cenah nya kolot tanya anakna teh. Kuda pandai keledai mah alif bu. Nya keledai mantanes kuda abi ditaekan ku sarerea. Rada mayekeh bannya kolot jeung anakna naik dasar eueuh hidang sarerea ge cenah. Kuda sakitu leutikna ditumpakan kuduaan. Mana kadang kawis jalima kitu lain kieu lepat. Anu komo beda ti batur mah halus tapi beda ti batur kadang-kadang teu boleh caritakeun. Nu korban kemudian Nabi Ibrahim pan diomongkeun da Ibrahim mah beunghar nepikeun ka kedal ucap Nabi Ibrahim teh lau kana li ibnun la adbahannahu upami teh mah cenah kaula gaduh putra harita dasan gaduh Ismail dasan gaduh Ismail dasan gaduh Nabi Ismail alaihi salam dasan gaduh berucap Nabi Ibrahim upami teh mah kaula gaduh mah putra rek dikorbankeun di jalan Allah la hilap dan Nabi Ibrahim ge sami jalmi sanes
jalmi ai jalmi teh kena kui la teh hilap. Terus Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah dina doana Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin doana Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terus dipidamel kurang Gusti abdi teh nyuhunkeun dipaparin urang kalih teh nu soleh manapun anak mah nu pangageungna tadi sia ti barang lahir soleh. Alhamdulillah dari namian kusim kuring Muhammad soleh semangat saneng neng soleh wae ya kajian tingker mantangul ge supaya ada soleh tamudak nage nah soleh datina dinamian Muhammad soleh kenging saha nganamianna pun guru ibu almarhum almakburlah Maki Haji Muhammad babakan siwaringin dah ketangan gaduh keneh guru sim kuring dongkap apapun guru kang abdi gaduh urang kali hoyong dipangnamiankeun pun anak saha jenenganna angkat ka siwaringin sim kuring kaditu kapun guru wawartos tos jenengan we Muhammad soleh sakitu ibu jenenganna teh Muhammad soleh aya teh di jasa jalan sim kuring mikir ari kuring nu nyieunna cenah kuring nu ngagaweanana aya aran nitah batur gitu. Nyata diman wa takriman kapun guru nya di jalan teh ngemut ku kurang panjang ambu teh pun anak teh namina teh tamihan deui dina sagelap penting dilebet bos teh sim kuring teh naon ieu rencangan di Ponorogo ti ditu aya Ahmad Nahrul Ulum ya tambihan deui ya Muhammad Soleh Nahru Ulumuddin ditambihan dua ku si mukuring tahu kewajiban si mukuring tilu pan kawajiban putra teh tilu kewajiban sepuh kanu janten putra hiji maparin jenengan anu sae nah jadi nganamian murang kali teh anu sae ulah sada bulan ulah sada poe ieu mah kumaha poe kumaha bulan lahir bulan Juni saha Neng Yuni kamaka dituna mending mun Yuni Yati mah mamu Yuni Tai mana namian teh anu sae tuh masih kuring sadana ge Muhammad Ahmad sadana ge parinan murang kali nahru ti lautan ulumuddin ilmu agama ya alhamdulillah panganten urang kali sakitu kasepna ngan sakitu kasepna teh teu leuwih kitu nya da alhamdulillah pun anak masadana ge kasep teu kuas bapana ya teu kawas bapana saha sieun lamun budak mirip kuring kena pahili nya mana meureun abahna mana budakna mah kitu misalnya ge karasep da istri ipamengkeun si istri pami istri mah geulis tuh jadi Nabi Ismail ibu Nabi Ismail teras Nabi Ibrahim teh ngimpen dina wengi tarwiyah malam kadalapan disebut tarwiyah teh yatarowa ayat tafakkaru Nabi Ibrahim teh ngemut aminallah aminas syaiton. Apakah ini impian dari Allah atau dari setan? Mana mikir-mikir heula teu ujug-ujug geresel. Eta Nabi Ibrahim teh ngemut-ngemut ya tarowa disebat di kaping 8 teh dinten tarwiyah. Sahaja manusia dina kaping 8 maka moal anu uninga pahala ganjaranna saking kuseur-seurna angin Gusti Allah. Kaping 8 teras mongi kasalapan ngimut deui nya ngimpen deui ya Ibrahim uffi binadrika Ibrahim cenah kitu sangem dina impenan teh minallah pohonan cenah nadar anjeun mana Arafah teteh kan Nabi Ibrahim teh nuju aya di Arafah wasmu dalikal makan Arafah mana tempat nu dipake nyempeuna Nabi Ibrahim geus ngartos bahwa eta ti Gusti Allah dinamiane Arafah anu tempat wukuf teh ayeuna nya wukuf tadi Arafah jalmi ngempos sadaya aya nu di tenda aya nu di lapangan ibu aya nu teu kabagian tenda
aya tetep kabagian tena anu pamiseur majama namun kaleresan menuju 2022 mah sadayana di tena margi teh aya jam tangan teh tempat anu kosong margi mung 46% jamaah haji sabada covid sim kuring ngangkat ka ditu alhamdulillah lalega punya lalega kasur spray bantal selimut di basihan teh harita mah ngawitan harita aya spray mana spesial dina nya haji na haji reguler tapi pelayanan plus dina waktu harita wukuf di Arafah status Arafah ngemut-ngemut bahwa yakin eta ti Gusti Allah wengi ka 10 deui ngimpen deui nyata disebat teh terus yakin wan har dina dinten korban mana pengorban Nabi Ibrahim ditagih Gusti yakin terasa lajengna Nabi Ismail dicanak punya canak dilabuhartoseun ka ibuna ka Siti Hajar nya Nabi Ibrahim teh anu Nabi Ismail ibuna teh Siti Hajar bilih ditaros ibunya engke dina evaluasi akhir wagean hatamat Quran ibuna Nabi Ismail saha gitu. Ya, bilih gitu. Kan ibu apal Siti Hajar. Hari itu sabaraha hiji Nabi Ibrahim istrina 2. Hiji Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Ibuna Nabi Ismail Siti Hajar. Sana mandi eta saur Siti Nabi Ibrahim teh giningan cenah budak anjeun albisi waladaki ahsana siap saur Nabi Ibrahim giningan cenah putra anjeun teh ya ku pangangyan upang saena mana kurban teh ulah lalawora nya ieu mah korban lalawora padu domba we nya padu domba padu me padu sapi mana korban teh kadah anu sae anu paling dipikar paling dipikarsep ieu mah padu we kadang kawis sakitu oge daripada henteu nya nu penting mah nyukupan kanggo diangge kurban daripada henteu mana alhamdulillah panganten simkuring ge kainspirasi ku batur bu maos mamaos kana kita mung harita teh acan aya sapi mah tos gaduh sapi tos gaduh ngan waktuna kurban 2 waktu kurban gua kurunyung tamu aya tamu jalmi teh disebatkeun pakir henteu lah ngan sami lah teu gaduh jalmi teu gaduh saur simkuring dongka assalamualaikum waalaikumsalam ngobrol sareng simkuring harita simkuring ngical sapi ibu terus ngipang ngical sapi aya ngobrolkeun teh kieu pajengan cenah tatangi ari diajak kurban mah henteu tapi motor kabeuli TV kabeuli gitu asa beuk ka kuring nya nu padahal teh aya maksud ka simkuring ngan teh aya mung sada soan silaturahim ka simkuring nuju bali ditu bumi ku anak masih alit keneh harita nu ageung teh dan gaduh nu kadua nah dongkap gitu eta tangga cenah motor mah kabeuli mau motor TV saganes kanten kaperugian di bumi kapeser tapi eta bahasana cenah teu gaduh kalesan simkuring gaduh das ngical sapi aduh asa ka aing teh mana deras ngarios kabon bojok mah anjing urang milarian domba teh 2 sakaligus da cek daripada da cek benda ku sapi alus keneh ku domba jeung sapi mah kemun sapina eueuh gitu nya mah harita teh sapi tos diical pannya sapi tos diical aya ladangna peserkeun ka domba 2 alhamdulillah mana ka dieu keunana alhamdulillah panganten teu boleh aya rezeki kanggo kurban yaktos mangzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsira sajalma anu ngimpakeun ngahutangkeun sebagian rezeki di jalan Allah bakal digentosan kalayan panggentos nu lipatkan ganda asal urangna ya yakin ibu ulah teh yakin asal yakin
mana asal yakin insyaallah digentosan ku Allah kami urang ngaluarkeun sebagian rezeki gitu di jalan Allah terus ulah biar kumaha isukan kumaha pageto geus mana sok kadang kali sok curhat pun bojo teh kumaha nambah bade wagean insyaallah kita jamaah mah aya teu bagian cai urang upiak dinambah cetelah cai mah aya gitu mana nya sanes ieu ibu nya alhamdulillah panginten rezekina cai-cai we mah ulah nu kanggo anu teu saum anu saum ge tiasa dibantu mana ulah alit manah ibu pami urang ngagunakeun pamere Allah di jalan Gusti Allah ibu gaduh kesehatan sehat mana alhamdulillah kersana ibu panginten ti Sumedang darongkap mugi sing istiqomah amin al istiqomatu khairum min alfi karomah pada asih naik alhamdulillah tarbih mahnya urang godobos mahnya urang godobos di jauh-jauh ge batur titu di luar desa dongkap bari mapah teh mapah ti pada asih cobi pada asih hambawang ka ditu cobi tenjo laut mapah ka dieu mana pang gede-gedena ganjaran nu leumpang mah amin ya mana ti Sumedang ge ibu mapah we ulah kana mobil apan meh gede ganjaran teh kitu nya ieu mah kana mobil aroboan nya kana mobil hok mapah jalan-jalan subara sehat hadirin hadani Allah wa yakum jamaah nu sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah mana di kampung di mana penyembelihan kurban sok nyayogikeun angean geuning nya aya nu nyayogikan anggean lisah seungit teras sisir untung tah di kampung mah kitu ulah dicarek tetekeun bae mudah-mudahan sing ikhlas karena tapaulan kana padamelan Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim nalika Nabi Ismail albisi waladaki ahsana siap saur Nabi Ibrahim ka Siti Hajar albisi ngangge-anggean sok pakaian budak anjeun teh kalian pakaian anu alus anggean anu sae terus disisiran rambutna diberesan teu murang kali teh Nabi Ismail teh terus diseungitan wadahan nahu terus di ngangge lisah seungit mana di kampung mah di kampung di masjid di aya kene sok nya sok rajeun sajabiti domba anu nyekapan teh nyayogikeun kaca heunteu nyayagikeun lisah seungitnya nya seseungitan kan Gusti Allah seneng kana seungit bade dilaksanakeun mah ngan ulah janten kawajiban sanes wajib eta mah tafaulan kana padamelan Nabi Ibrahim alaihi salam arahkeun we ku urang tadi seungitan disusiran sok aya mah ngan sanes wajib tadi kampung mah masih keneh berjalan nyayogikeun anggean sapangadeg teh nyapa sapangadeg ulah dugikeun tapi eta ulah diutamikeun ai domana lalawora sanak sariosna Nabi Ibrahim terus kenging Nabi Ismail terus kenging nyungitan terus sanes kanten sana ka mana ka Mina di Jamarot di Mina Jamarot nya aya di dinya tugu Jabal Kurban di Mina sana ka Mina tah didinya di Mina Siti Hajar Nabi Ibrahim Siti Hajar Nabi Ismail digoda ku iblis ari maneh cenah teu kira-kira mun bahasa urang mah deting bahasana teh harita mah kuring ecan aya nya ngan mun bahasa urang mah kitu alataro nah anjeun teu nempo komata tidaklah komati karena dedeg pangandeg anu sada dedeg sampai rupa hade alus tangtung hade laur wah pikana sekeun murang kali keur meujeuhna kembang buruan usia 7 tahun wakila salasa asarota sanatan menyebutkan kaum sanes 13 tahun Nabi Ismail teh kitu nah cenah anjeun penyaah-nyaaheun kabul anak coba budak rek dikorbankeun nah urang boga duit juta-juta belaan pake meuli mobil pake meuli motor pake tumpakan di alam dunia anu bakal leungit misalnya bakal kena
ruksak Bu. Motor bakal ruksak, mobil sarua, kendaraan mah bakal ruksak. Naik korban tevira ukur 4 juta 5 juta 3 juta ge aya teu mampu manjada wajada lamun segurang hayang mah pangtang teu parang misalna ibu ayeuna nyicil ti ayeuna ieu kanggo tahun depan nya nah sasasi sabaraha atanapi ngingu we doma nya ngingu doma nu kira-kira 1 tahun we 1 tahun teh kan cukup umur 1 tahun doma 1 tahun kambing 2 tahun sapi 2 tahun usia teh minimal usia insya Allah kami urang-urang leres mah niatna sae gitu sok sisihkeun mari tadi teh Nabi Daud kan di tumaros ka Gusti Ilahi duh pangeran abdi naon cenah pahala ganjaranna kanggo jalma nu korban ti umat Nabi Muhammad naros Nabi Daud masababu man doa min umati Muhammadin alaihi salatu wasalam Gusti naon pahala ganjaranna kurban ti umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaroskeun pada molan urang teh ku Nabi Daud teh teras teh Gusti Allah ngawaler ya Daud amma alimta nah anjeun terang teh ya Daud anad dohaya hiyal matoya wa tarfa'ul balaya saya kosna kurban bakal jadi tunggangan teras bakal ngicalkeun kana balai wa tarfa'ul balaya menghilangkan balai mana ku kurban hiji bakal janten tunggangan kanggo urang jaga di yaumal akhir nalika jalmi digiring ti arah mahsyar ugah di kuburan geus disampakeun tutumpakan nya tutumpak geus sayugikeun ret teh can kurban mah beuh aing mah boga kendaraan gitu anu nya tapi ulah alit mana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza husiral mu'minuna min kuburihim nalika jalmi digugahkeun tina kuburanana tuh jadi urang teh bakal garugah deui Bu ti kuburan teh tina pakuburan teh bakal gugah bakal digugahkeun deui ceuk beja mah ceuk beja cenah kuring oge jadi jalmi tos seep sadaya tos teu aya sadaya teras kakeueum sekian harinya di keumanung caina teh bagaikan air mani laki-laki udah teras pucung teh nya darongkap di haladir deui jalmi teh tas teu disampakeun gitu tutumpakan sehingga Allah Subhanahu wa taala ngagero ka para malaikat ya malaikati latang masu ibadi rojilina para malaikat umat cenah umat hamba kaula ulah cenah leumpang kabeh sadayana ge di piwarang kumaha ulah cenah marapah ya ulah cenah marapah Bu sabab cenah sayaktosna hamba kaula ti mimiti gumbrag gumelar kalam dunya dugikeun ka akhir alam teh alam dunya uih tambia sadayana teu weleh tutumpakan osok tumpak ibu alhamdulillah ya sadacan lahir dugikeun ka uih ka ti alam dunya nyangge tutum nalika cenah tacan lahir salapan sasi eta jalmi numpak rahim satacan numpak rahim Bu api sulbi abihi ayadina iga wekasan nu jadi bapak jadi mana nasab mah ibu nasab mah ka bapa ibu mah mung sakadar nampung wungkul naon sebat teh dulang tinane teu aya teu ukuran wungkul ibu mah boga lakon malah laki nya lalaki mung namperkeun wungkul ibu mah nu aing mana bin teh bin ka pamengkeut gitu na ku kiatna ka pamengkeut
nalika cenah jalmi tuh sateacan lahir ka alam dunya fa innahum ihtadu rukuba fid dunya kana fil ibtadi subuh abihim markabuhu tutumpakan jalmi-jalmi nalika tacan ngali kana lah rahim ibuna nyata sulbu abihim iga wakasanu janten rama lajeng sumabatnu ummihim sumabatna umihim lajeng ngalih kana rahim ibu tina rahim ibu lahir ke alam dunia ibu keneh wae nya anu ripu leres ya bu ibu keneh wae anu ripu begitu lahir ke alam dunia salami teu acan lesot nen nya ibu makin ripuh ya masya Allah menakarunya ka ibu-ibu teh sabab ibu-ibu nu pangripuh nang urusanan budak narika bobot wah kabayang we aing malamun segeureuneuh cenah aduh amit-amit ya kabayang upami sim kuring bobot aduh nya cacak-cacak ngasuh sa poe-poe ge masa kesal teh lahir teh ka alam dunia salapan sasih tos ngandung lahir ke alam dunia saha anu gentel keak ibu teu beurang teu penting lahir teh ke alam dunia urang kali sateacan lesot nen mah ripuh ibu nyusuan budak nya hayang nyusung bapana ongkoh ngarewong hayang ilu nyusu geus ripuh teh ibunya tah ibu-ibu sok sobat akara kaalaman percaya ka ibu-ibu mana pantas ibu mah gaduh surga al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu di bawah telapak kaki ibu ta acan nguping ustad kiai ajengan nyaritakeun surga itu di bawah telapak kaki bapak harus so saha nu gaduh surga ibunya sabab anu pangripuh-ripuhna ngurusan anak nu jadi indung mai surang make laja cabe surawung kalapa lamun urang hayang bagja sing hade sok saha heula inung heula sugan lamun urang hayang bagja sing hade ka bapa inung henteu bapa heula jadi inung terus inung bapa mana inung diheulakeun tulis bapa mana mami rumah tanggi nu rumah tanggi bapak-bapak nu rumah tanggi gampang ulah eleh ku pamajikan inung heula utamikeun inung namanya bapaknya ya inung heula mana inung mah pangripuh na we sabab nu ngeleh-ngelehkeun kanya pamajikan ka salaki kubu anak maleres eleh kanya indung kanu jadi anak kanya pamajikan kasalaki eleh nah eleh bah manana cenah apan teu aya dina dalil nage ridho firidho walati ridho na Gusti Allah dina ridho nu jadi anak kadang-kadang dina prak-prakan mah eleh ku anak upami teh mah ibu nya na kurang kali keur mejehna nganenan angkat ibu naik angkot kakarage di tengah perjalanan budak ceurik hayang nyusu dabelaan torojo segede helm dibikeun tapi lamun ku salaki babarengan jeung salaki rek ka Bandung di pelebah cadas pangeran salaki uak iuk hayang nenen dibikeun moal sok mana eleh dina prak-prakana manu pada ridho Allah fi ridho zauji ridona Gusti Allah aya dina ridho jadi salaki tapi dina prak-prakanana kadang-kadang eleh ku anak leres teh Bu sok ibu upami ibu sareng saroge angkat ka Sumedang ti ieu ti bongkok naik angkot pasar Kemis nembe gedugikeun ka Cilalaren cek salaki mah nenen dibikeun moal kira-kira sok abang mun teu singku nya sabda kana iga burung nya bakal disingku teu kira-kira seueuh ka air tapi budak so didegungkeun moal bulu budak moal belaan susu lumputan buraho sagede kalapa dibikeun kan budak mah kitu Bu. Tah
mana bang ribu-ribu nah eta Siti Hajar Nabi Ibrahim digoda ku iblis teu ungut kalinduan teu gedag kanginan ku teguh pengkuh tujuan Nabi Ibrahim leres-leres rek ngabelaan agama na Gusti Allah belaan rek korbankeun anak datang ka Siti Hajar pananu belas kasihan nu gede kanya mah indung saur Siti Hajarnya saur si iblis teh ka Siti Hajar teu maneh ngeunah-ngeunah diuk tuh budak maneh rek dipencit mana cenah buktina tuh cenah salaki maneh mawa bedog mawa tamang nek dipencit cenah geus aya cenah kolot mayahan anak iya Ibrahim teh boga panyangka ditagih ku Gusti Allah kumaha saur Siti Hajar boro-boro ngan sakadar anak kuring nepikeun ka nyawa kuring ge dihengkopkeun lamun bener-bener parentahan Gusti Allah rela Siti Hajar korbankeun putrana iblis sekali teu kagoda ku iblis Siti Hajar nah, yakin upami parentahan Gusti Allah Siti Hajar ge bujeng-bujeng ngorbankeun Ismail pujaten putrana sok sanaos diri pribadina ge rela demi parentahan Gusti Allah nya urang ge sami ibu nya sami demi parentahan Gusti Allah mah ulah hese nya dan nu bakal ngabalasna ge Gusti Allah mana urang sing yakin goda deui Nabi Ibrahim ieu Nabi Ismail cek Nabi maneh mangeunah-ngeunah ka ulin rek bakal maneh rek dipencit teu kagoda mahnya cenah kolot rek mencit kuring tuh tempo cenah bapa anjeun mawa bedog mawa tamang nah cenah naon alasanna parentahan Allah boro-boro cenah cek paribasana nya jana di kaulama parentah bisa mangga rela nyangahkeun itu can disarioskeun teh nya ka Nabi Ismail rek dipencit can dibeartoskeun ku Nabi Ibrahim geus di jalan-jalan heula namai ge bade ngomong deui iblis teh nya kan ngomong nyanak batu ditinggang cenah iblis teh papaqahu ala ainahul yusra keuna kana palihkeun cenah iblis tinggang mana di Mina di Jamarot kanggo nu haji wajib haji balang jumroh pertama jumroh Aqobah terus nu kadinten kadua ula wusto Aqobah dinten katilu ula wusto Aqobah kaopatna ula wusto Aqobah pertama kaping 10 balang jumrotul Aqobah pang mimitina pangkeungna di pertama mah margi anggean masih di ihram teu ngangge lancingan lebet nya wah kabayang jam nengnong nya mulung batu mah mana satu soal manasik teh Bu manasik khusus buat laki-laki cara memakai kain ihram supados unali kang ngalengkah ulah nebikeun kang ngaliglag aya khusus. Ya Allah ya Karim pan teu karaos kurang sadar teh ada wengi Arafah kirang bobo mulung batu di Muzdalifah kan mulung batu teh harita mah mulang mulung batu 2022 batu tos sayugikeun Bu tos diplastikan 70 tos sayugikeun saplastik nalika bali ditu mah mulung punya lira bising paburit jeung tai onta teh gitu untung tadi gegel lagi malung batu kan aing teu sadar mah cingogo ke ibu nya bari malung batu apa nai sareng istri Bu sareng istri ngajak nu careraman mah itu nu careraman teh istri sok dia nyahakan istri mah sok nyarata-rata sok bawel lah jadi silih wartosan istri mah teu bisa kalekep istri mah ieu cenah itu bejakeun kanu itu atuh nya mana didinya tak rapi ngangge kain ihram dapat maget mah cuman 2 helai kain tah terus balang jumroh anu 7 batu teh namanya tahalul awal Bu tahalul pertama gitu tahalul pertama terus ngangge anggean biasa gacan tahalul sani gunting rambut dirobi anggean panggean biasa gacan tahlul sani tos 3 dinten dia aya di Mina 10 11 12 nyampe 13 4 dinten banganten nambe kurang tawaf ifadah
angkat ka Masjidil Haram tawaf haji nembe tahallul sani tahallul kedua itu sudah diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan nalika berihram tuh nya tuh diantawisna aya na balang jumroh teh kumargi Nabi Ismail nalika bade dipencit harita nya harita nalika bade dipencit ngabaledog iblis mana dinya nyaan rosah bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin waridul lirrahman bismillahi Allahu akbar 7-7-nya 7 akobah 7 teras ula gusto akobah 7 mana kirang langkungna panganten 7 kali 10 70 batu ditingangkeun teh punya dan tekenging nyanak di bumi tekenging tidak diperbolehkan atau bawa batu dari sana kenang-kenangan itu menang kudu diantarkeun deui ka ditu nya teu meunang tekenging nyanak batu di ditu haram hukumnya membawa barang dari tanah suci haram Mekah Madinah teras haram hukumna nyanak di dieu tekenging mulung di ditu ritualna. Nah kautamianana tadi jalmi sadayana di dunia teu oleh tutumpakan. Tos lahir teh kalam dunia urang kali salapan sabar 2 tahun dikeke ka akodwe geunya 2 tahun mah nyusu ala hijri ummihi dina pangkonan nu janten ibu ngeceret we teu budak teh nepikeun ka umur 2 tahun mah geus lesot numpak deui gandongan bapa nya numpak terus ibu bisa kana sepeda numpak sepeda biasa karena motor naik motor angkat-angkatan ngangge mobil mentas lautan ngangge parahu jadi geus biasa urang teh make tutumpakan mana Allah Subhanahu wa taala ngebewara ka malaikat umat malaikat ulah ngali ulah ngaunya ulah itu teh ulah ngantep karep hamba kaula mapah nu awi kumaha cenah pamijami anu teu gaduh korban teh ibu qala dohaya fi dunya walati arkabu awalu utihiyati aya sarios nya nu jenengan Ahmad bin Ishaq muniakeun kana li akhun fakir kaula gaduh wargi anu malarat nu malarat kokoro nyoso malarat rosa isuk bubur sore nganggur tapi ku pakir eta bisa kurban nu pakir biasa kurban nu hajian biasanya anu jalmi anu tegaduh biasa haji aya teh seueur pemulung kannya pemulung bikin ka biasa angkat ka tanah suci mah Mekah tukang beca anu sederhana kahidupanna bisa init ka Mekah maknya urang tuh bisa kurban acan upami tos niat sok yang celengan hayu jalmi ahun fakir na jalmi anu tegaduh tapi biasa kurban nalegeun bae ka maot eta Ahmad bin Ishaq salat 2 rakaat salat mutlak punya tujuanana Gusti abdi teh hoyong patepang sareng jalmi anu teu gaduh tapi nu sok korban tiap tahun dijabah ku Allah ngimben tepang sareng jalmi nu sok kurban teh unggal tahun korban padahal jalmina teu gaduh tepang cariosna ditaros ku Ahmad bin Ishaq teh hari eta cenah anjeun mawa naon itu cenah oleh-oleh eta ditumpakan kendaraan eta kendaraan ila aina rekaman ka surga tuh anu bisa kieu cenah anjeun kumaha tujuan anjeun faidan akhir raqibun ala farsin ashabu wa baina yadaina jaib faqultu ya akhi ma fa'alallahu bik menang naon cenah anjeun geus gofaroli rabbi kaula menang hampura Allah eta nu jalmi nu fakir anu tiap tahun korban dikumahakeun cenah anjeun ku Allah gofaroli rabbi mendapat ampunan Allah kenging hampura Gusti Allah naon nu jadi ngajadikeun sabab anjeun cenah menang hampura Allah bisabab dirhamin tasaddaqtu ala imra'atin azujin teu kira cenah buka duit sadirham ting sabaraha sadirham mun harus urangkeun
Meureun 10.000 duka sabaraha ibunya diartoskeun ke watos urang. Mun urang mah gaduh artos 1000 dibikeun kecanakan ini disodakoh. Sodakoh ulah dianggap lalawora alit agungna sodakoh disarangan kalian keikhlasan bakal jadi hampura Allah. Urang sodakoh tasoddaqtu ala imra'atin azuzin nutu sepakirin fisabilillah jalmi istri nu sepuh nu teu gaduh sodakoh kana nu teu gaduh mah bujeng-bujeng pasian ageng Bu alit oge alhamdulillah mana doa anu mampu manu ampuh bisa mah doana jalma anu fakir jarang-jarang nu dibere gede ngadoakeun satakara kebok-kebok si mukring sok sering jarah tiap tahun angkat ziarah ka makom para aulia sok aya di makom para aulia teh anu baramain ya baramain pamijahan godog garut nya sok eta nu baran nyuhunkeun nya nyuhunkeun berarti saya nyuhunkeun sakitu dan nu beunghar mamaeraeun nya nyuhunkeun kumaha doana ya Allah mudah-mudahan papan mimitin ya palah 1000 we palah 1000 we palah 1000 eta di heula mau ukur 100 Bu 100 we palah 100 we berarti zaman tahun 80-an si muring angkat jan eta ngadoakeun satakar kebok dibere mudah-mudahan Bapak sing tiasa angkat tiara sing tiasa ka Mekah sing tiasa hajian kitu nu dibere 200.000 ngadoakeun kitu tuh ibu kan gaduh hajat mere 200.000 cek boga hajat teh mudah-mudahan Bapak sing tiasa angkat ziarah ibu sing tiasa ka Mekah osok tara tan mana kiwa dunia biar mah biasa kuatna alam dunia teh ibu kuopat perkara hiji bi ilmil ulama ilmuna ulama nu kadua bisa khawatil agniya hiji bi ilmil ulama nu kadua bi adlil umaro adilna pamarentah nu katilu nu nguatan alam dunia urang masih kene aman nyaman kieu teh ibu tilu nu katilu bisa khawatil agniya kuloman berehan jalma nu beunghar geuneuh sok ngasih saat sagerik oge aya ka saha gitu bisa khawatil agniya aya kene nu beunghar berehan aya kene alhamdulillah teu saeutik aya kene jalma nu beunghar berehan bahkan sing boleh ningali dina YouTube ibunya aya jalmi anu nyadiakeun rumah makan gratis Bu ya Allah ya Karim mana gua untung aya keneh jalma nu beunghar berehan mana dunia masih kena kuat nu kaopat bid'awatil fuqara doana jalma nu fakir nu teu gaduh mana nu ulah sungahina teh ka nu teu gaduh teh nya malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udu marduhu wa yusayyi'u janai wa la yaqiru faqiran atqa'ahul faqru wa aswah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdampingan dengan orang-orang yang tidak punya. Teu gengsi Rasul ibu sasarangan sareng teu gaduh. Urang mah kadang-kadang berteman hoyong jeung nu aya deui jeung nu ginding deui meni reueus aprok jeung camat amni reueus aprok jeung bupati jeung babarengan jeung itu gablek betara di foto-foto acan leres teu sok da urang mah amprok jeung bupati cepret hayang selfie sugan aya jelema anu mulung selfie dulu henteu kan teu gaduh mah nu padahal niatan Bu leres teu bid'awatil fuqara dengan doa-doanya orang yang fakir dunia masih kena aman alhamdulillah dadu kalaman ku sim kuring nu satakar kebek ngadoakeun mah jelema nu teu boga mah ya Allah mudah-mudahan Bapak sing tiasa angkat ka Mekah Bapak sing tiasa tingkakeun tosan di kawan Langkung Agung mere mah kanu gamblek diberi 50 beuh cenah mere sakieu kitu karaka diomongkeun teh beres tuh Ibu ya so karaos sugan aya terima kasih kumulamun segurang onangan anu can waktu misalnya dibuka onangan teh jam 11 keur napi tamu urang datang jam 8 da teu cai-cai acan teh nya pan aya nu malara teh ngadoakeun satakar kebek mudah-mudahan cenah Pak Haji singkakeun tosan deui sepira si murid teh mere ukur sabaraha atuh teu gede 100.000 Ibu mudah-mudahan cenah Pak Haji singkakeun tosan deui ya Allah paingan teh cek Rasul bid'awatil fuqara ku doana jalma anu fakir hadirin hadani Allah wa ya
jalmi nu fakir tiap tahun tiasa korban. Ari anjeun cenah menang naon ti Allah, ghafarli rabbi, aku mendapat ampunan Allah. Ku sabab nabi sabab kaula tasaddaqtu ala imra'atin azuzin fakirin fi sabilillah, kaula masihkeun hartos teu pira ka jalma nu teu sepuh, istri nu teu sepuh, nu teu gaduh di jalan Allah. Mana simkuring teh doakeun hoyong dunya ieu mengpungpung aya jamaah. Ayo bang, sok nyarek pan nya para kiai usad ajengan sok nyarek ngawagel kade numatang ngajadikeun runtuh rumah tangi, kadang-kadang rumah tangga apa burantak teh ku akibat unyam injeum nya bang naon teh tah kitu. Ai simkuring teu tepati wani teh ngomong ieu teh tepati naon tepati wani nah heuh nyarek ai mereh henteu. Mana itu keur mikir ieu teh, mana tadi ngaeukeun inspirasi ya doa teh. Hayang ting boga duit anu tiis teh keur jamaahan wage mah. Nya, hoyong kinten-kinten gaduh dana anu tiis tong gede-gede padu 500 juta we teh gitu. Nya, hoyong gede-gede hoyong nama. Hoyong tak kinten jamaahan wage ulah nepikeun ka namut kanu sanes, namutna geus di dieu we nu urang ditabut. Doakeun urang nya. Simul teh aya rencana kadinya ibu, ayeuna ngawagel haram hukumna. Memang haram, tapi itu masihan solusi. Kan riweuh nya. Nya kudu kumaha tuh? Itu beda kieu ibu, seueur PSK. Non PSK PKS. PSK nya, PSK perempuan eksperimen ya. Ke dicarek pan ditangkap geuning ditangkap teh. Ari teu kieu bapak kami aya abdi cenah dahar di mana? Tuh maknya nampung jalmi hartanya kinten-kinten simkuring hoyong masihan solusi ka jamaah kinten-kinten jamaah ahad wage ya anu kinten-kinten periogikeun hoyong ta'alnya itu hayang ta'awanu alal birri wa taqwa gitu. Hoyong mana doakeun ku sadaya kagar aja rencana mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala nya. Minimalna atuh sakitu 10 juta malah kerja mah wage anu kinten-kinten tiasa namut tiasa nguwihkeun deui namut nguwihkeun deui pada ulah ka mana wae kan kadang-kadang namut 100-nya nguwihkeun kerak sabaraha kana nya tuh anu aya ribaan teh dijanjikeun ka karga minjem harita kudu bayar poe eta atuh kumaha meureun nya tah simkuring da teh ngawagel ngawagel nya ulah dugi ka itu ngan can aya solusi mana doakeun ku sadana hoyong jamaah wage khususna kinten-kinten lah barang tamu teh ulah dugikeun ka mantak nyilakakeun lah gitu. Ya, aya namut makan aya aturanana nya aya aturanna jeung aya tirituna gitu barang tamut mah teu sawios gitu ngan upami tamu namut dileuwihan dijangjikeun leuwih hukumna riba teu kenging teh. Hadirin hadani Allah wa yakum. Jamaah nu sami-sami dimuliakeun aya eta cenah nu dijingjing ku anjeun naon. Ya. Hampura Allah mah ku sababiah sedekah. Ma hadhihi najahib bahaya fi dunia. Ieu teh cenah korban kaula di dunia. Ari eta nu ditumpakan allati arkabuha awalu udhiyati. Jadi korban kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bakal janten oleh teras korban pertama urang ngawitan korban punya korban pertama eta ngante eta janten tutumpakan kanggo urang nalika gugah di alam kubur mana mugi-mugi ibu sing digambilkeun rezeki nah ya. Teras kumaha cenah anu teu gaduh tutumpakan fakutu ilaena tos ilaena qasada ilal jannah wa amma idalam yakun lil mukminin adapun ketika orang yang beriman tidak bisa melaksanakan kurban ulah leutik hate payakunu amaluhu sholih maka amal solehnya akan menjadikan kendaraan tuh wa amas bayakunu amalu marhaban lahu yakhluqullahu ta'ala min a'malis sholihati maka tina amal kasayan urang nulungkan butuh nalangkan susah
nyangan kanu poekeun mere maweh kanu daek nungtung kanu leureun bakal jadi tutumpakan diciptakeun ku Gusti Allah janten ontak. Amin nya margi teu sadayana jalmi mampu ngalaksanakeun kurban amal solehna bakal dijantenkeun tutumpakan. Tuh, ba'iron yarkabu alaihi idza kharaja min fayataqaddam ila rabbih ta'ala teras nepangan dat Allah subhanahu wa ta'ala numawi mugi-mugi amal kasayan sepuh wargi sadaya jamaah sadayana baik yang terasa ataupun yang tidak pernah dirasakan mugi-mugi kacampur jaga di yaumal akhir amin ya robbal alamin mawi Gusti Allah ngadawuh nu sering diaos ku ibu-ibu geuning. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah wallahu alam bimuradi. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan membangunkan orang dari alam kubur nu bakal ngahirupkeun kaula. Nuhyil mauta, sesungguhnya aku yang akan menghidupkan orang yang telah mati. Urang teh geus maot mah dihirupkeun deui. Nah, dihirupkeun deui. Wa naktubu ma qaddamu jeung kaula hanyalah aku kata Allah. Akulah yang mencatat amal kebaikan, amal kejahatan, mata qaddama, seluruh amalan nu alus nu goreng aya dina catatan Gusti Allah. Itu dicatatkeun ibunya. Langsung dicatatkeun aya kata di videokeun. Nu pojok kidul, pojok kaler, tengah-tengah anu bari nyarane, bari emok nunutan aya ke teka tingali ayeuna mah teu katingali ke maka deuleu sia nya katingali wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu, apapun yang telah mereka kerjakan dicatat ku Gusti Allah. Maqad wa asaruhum tilas naon bekas-bekas kahirupan urang di alam dunia aya ke teh di mangana ge tingali Al-Qur'an. Maqadamu wa asaru wa kulla setiap sesuatunya bi imamim mubin dina kitab anu jelas alias di loh mahfud aya. Mudah-mudahan kasayan ibu bapak jamaah sadayana panganten cing leres-leres dan tunggangan jaga di yaumal akhir amin ya robbal amin. Hadirin hadani Allah wa yakum hapunten ayeuna rada lami teuing nya. Biasana jam 11 beres ayeuna jam setengah 12. Mudah-mudahan wah saking kusonona ibunya sono alhamdulillah ya Allah ya karim teu aya bungahnya dina dinten ieu kebandinganana ibu bingah amar wasta suta bingahna ka giri-giri alhamdulillah biasa tepang sareng jamaah alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak ibu jamaah sadayana baik ibu-ibu atanapi bapak-bapak mudah-mudahan sing gabinan sehat wal afiat panjang yuswa digampilkeun rezeki ku Allah subhanahu wa ta'ala dihasilkeun segala pamaksa dan amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi adha'ika. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi adha'ika. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratina wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu
ya'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashshiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtana ridhum minka bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wal hikna bis solihin Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban ila ghafarta wala hamman ila farazta wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha fayasir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi solihati a'malana Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wal hikna bis solihin ghairu khazaya wala maftunin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.